Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ari gespung padungdung aki sidik teh bet ukur celemet. Pokona mah kataji ku gerakan si lalaki teh nu dina ngagunakeun pasangan atawa jurus-jurusna bet aya bedana jeung anu dipiboga ku manehanana. Gerak-gerikna kacida rapihna sartaran cingeus. Linga sese pisan ditewakna, tapi kulantaran pangarti gumilar jauh lebih luhur sababara tingkat, sangeus sababara geprakan oge tembong si lalaki teh kadeseh terus-terusan. Ngan kusabab kacida kesit cungcat cingcatna, dina ngepeskeun panarajang si lalaki teh, hasil oge nyelametkeun dirina teu ujug-ujug kabeunangan. Waktu si lalaki teriak ngalengak sarta disusul ku gerakan gumilar rek ngagorok ganggerong teu kira-kira aki sidik ngaranjugna. Sakilat geus kacipta dina uteukna naon anu bakal karenapan ku eta jalma. Karek deuk pok pisan aki sidik ngagero pikeun ngahulag, tapi teu tulus, malah riuk beungeutna anu kerung ngebrehkeun katu panujuan teh ujug-ujug brai we robah ngadadak bear marah mai barang mireungna gumilar narik leungeunna. Henteu tulus ngahanca beheung anu jilawan anu saja nu sanajan si lawan teh bener-bener geus teu bisa walakaya. Taya dangka saeutik oge pikeun manehna nakis atawa nyalametkeun beheungna. Aki sidik karenghap narik napas, ngarasa longsong hatena lantaran kumanehna geus kasurti gumilar teh saeutik oge teu boga maksud pikeun ngabinasa. Kukituna aki sidik mundur bari narik leungeun Arman. Maksudna mah rek misah jadi teu tulus sabab geus kairong moal nimbulkeun bahaya naon-naon. Malah aya hadena pikeun Arman mah anu tingkat pangabisana handap keneh supaya lalajun tenan gerak-gerikna ieu dua jalma. Sugan we bisa namah-namah pangartina, itung-itung lalajo anu keur latihan. Ari si lalaki teh barang mireungeuh musuh narik dileungeunna, manehna ngarasa kaget oge. Tapi lantaran kayaan jiwana masih ditapu ku nafsu anu ngakedur jeroen dadana, manehna jadi salah harti. Dianggapna ieu budak mora teh ngaheureuyan nyoogado. Anu matak barang gumilar nalik dileungeunna teu antaparah deui saburut we narajang ku hiji teungeulan anu nyemplong ti gigir rek ngepang beuheung. Suku katuhuna maju ka hareup, maksudna pikeun nutup gerakan anu jilawan. Sedeng suku kencana geus diancokeun pikeun cadangan lamun seug ieu gerakanana gagal, atuh leungeun kencana nyilang hareupeun dada anu maksudna pikeun ngahalangan dadana tina panimpug musuh oge nu diancokeun keur nyusun panarajang saterusna. Kalawan manis pisan katempona, gumilar ukur ngalegotkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil. Tapi kuda-kuda nama terobah, kuribal leungeun lawan anu ngahiuk ke gigir teh ditewak pigeulangna. Si lalaki ngaranjug lantaran sangkaan mah leungeun mahna teh bakal ditakis.
rikat manehna nyentok narik di leungeunna dibarenganku panghiukna suku Kenca rekna jeung iga burung. Tapi Gumilar teu eleh gesit cul leungeun karawak suku anu ngaheulang teh dicarak satali tanggeuy terus ditatogeun ukur di cacak kawe sina jajarik jegan bari leungeunna rorowesan. Sanggeus kitu macu deui dilesotkeun atuh si lalaki ngajarek jeg bari mundur panonna marong ka Gumilar dua kali manehna boga rasa diheureukeun ku musuhna. Gelenyut teh Aki Sidik imut lalebna keur ngarasa kayunyun ku polah incu kukutna red ka Arman pok nyaita lalaunan. Tah Jang Arman balukar teu bisa ngadalikeun nafsu bisa wae gerakan teh awut-awutan. Teu sadar manehna ngalakukeun hiji gerakan anu kacida salahna. Saya nama mainna teh teu perlu narik leungeun. Komo mun kitu dituliskeun ngagunakeun suku deui mah saperti tadi. Semuhun Aki saena mah mainna teh nya kedah teras masikeun pananganana. Bayi rada disurungkeun salajengna tas ditiupkeun supaya masekon. Dagurkeun we kana careha. Rupina mah panangan kencana oge bakal tiasa digunakeun nya. Walon Arman. Pinter. Bener kitu oge bisa. Anu mata Ki Jang Arman. Mohon Ki. Ngawasan nafsu teh teu kira-kira pentingna teh Jang. Lamun manehna tadi teu katumpakan teuing ku nafsu mah moal nepi ka kitu kajadian teh Jang Arman teh. Kasaksian meureun ku Jang Arman oge nya. Mohon kasaksian iki. Oh, gerakan manehna sakitu hadena Van. Sae Ki. Gerak tipuna teu bisa dianggap enteng. Tah ieu teh Jang. Mangrupa hiji pelajaran pikeun Jang Arman. Supaya jadi perhatiannya mohon pisan Ki nuhun pisan Ki. Tah eta kabeh teh daun teh kabeh gerakannya Jang Arman aya dina Cimande Buhun eta teh. Oh sumuhun dina gerakan Cimande painten Ki. Eta Aki Sidik saterusna mamatahan ka Arman. Sameme si lalaki teh ngalakukeun di panarajangna pikeun nebus kasoranana pangisi lembur anu nyaraksian mah riab nyalampeurkeun. Maksudna mah rek misah salah saurang di antarana anu umurna isel saeutik sahanapeun ti Aki Sidik ngagero setengah nyorongot panonna munceleng rute telun tiluan. Naon ieu teh? Bakuna ngadon ngaributkeun di lembur batur hoy. Kawasain kolot wae cek yo. Iya eta. Urang mana teh nya? Asa ngajago pisan yo. Tuhayang di kalabuk mah kitu. Cek anu sejena. Sanajan tacan kanyahuan mana anu bener mana anu salah. Ngaran-ngaran batur salembur aya anu ngaguna sika atuh komo ieu sasat di kandang sorangan hate teh geus ngarasa teu ngeunah. Ganyang kali oi. Ganyang kalapuk urang seren. Ka kipunuh oi. Tuman sina di warah tah. Paribut ke lembur batu lana haon saya jebasuna. Saurang deui nyorowok bari nyuruntuh sasalenap ka hareup hayang Sidik siga kumaha rurupaanana anu ngadon ngajago teh. Sabot kitu ana roheap teh hiji awewe geus aya umuran. Gesat gusut muruka anu keur ngariung dumih aya nu ngabejaan cenah salakina ngalakonan ragrag 2 kali. Rek ka Gumilar anu keur nyang hareup sapiluhna kalawana. Teu tatapasini deui seak we nalajang ka Gumilar.
gerakan sakilat polebat tebedawe Cimanuk dadali sakit ku Gumilar kabirengeh tapi manehna teu ngayakeun gerakan naon iwati sapasang panona anu ngakiler ngareret ka anu nyamar ka hareupeunana cebrod tenggelan kepang ngahanca careham Gumilar belah kenca Gumilar tagen saeutik oge teu ngageser sumawon anak Isma berbayi tina sela-sela juru bibirna kaluar getih. Iya mangkelukna anu ngaributkeun ieu nomor batur teh. Pokna bari cebrod deui ngahanca careham Gumilar. Anu belah katuhu cara deui getihan ngalai kana gadona. Naon maksudna can bajang ngaributkeun nomor batur sarupa? Om, Arman ngagorowok. Ngarasa tetega anu jadi sobata disiksa dengan bari tetep tengah lawan. Rek sarjeleng-jelengeun luncat pikeun mere bantuan. Tapi ngadadak karempo deui lantaran ditahan ku Aki Sidik. Cicing Arman cicing. Aki Sidik ngahulag satengah ngarewos. Waktu si awewe teh rek ngahanca deui. Si lalaki nyaeta salakina anu tadi jadi lawan Gumilar nyorowok anu maksudna mah ngahulag. Asme. Pokna bari itu pupugu. Si panona marabai keluar tina juru-juru panona. Kakara ayeuna manehna sadar yen petalakuna anu jadi lawan tadi teh esuning lain ngaheureukeun nyogado. Tapi memang benar-benar taya maksudna rek binasa. Ayeuna sakitu dihantam ku pamajikanana, sakitu kaluar getih, ulah boro-boro ngalawan, nakis oge henteu. Ieu sababna anu ngajadikeun manehna ngabijilkeun Cimata. Ras kana kayaan dirina pribadi, heg dibanding-banding jeung kayaan anu jadi lawan. Geus puguh manehna teh katitih pangabisa, oge manehna rumah saeleh bebeneranana. Padahal ieu anu jadi lawan rek budak ngora keneh sedeng manehna hiji jalma anu geus aya umuran. Sawajibna kudu boga rasa landung kandungan lair asik aisan kitu. Asmi peungeus ulah namah-namah nyeun kasalahan Asmi. Geus puguh akang anu salah mah. Hayo de ayeuna itamah ku maneh. Geus Asmi. Ceuk si lalaki anu tayalian tiki parta salakina Nyi Asmi minantuna Mang Dekong oge bapa kukutna Wijana alias Gumilar anu ayeuna keur dising hareupan. Benar kitu lalaki tu lain mah moal sungkan ngaku kana kasalahanna sorangan. Ceuk hiji sora pinuh wibawa hiji lalaki anu umurna teh jauh jeung Aki Sidik anu ti waktu datang kadinya kungsi nyaksian Gumilar dihanca ku Nyi Asmi tapi tetep teu ngalawan. Salarea ngalieuk pikeun urang Cigasti mah geus teu bireuk deui puguh campur gaulna sapopoe tapi pikeun Gumilar jeung Arman mah lain deui reaksina. Barang ret bileungi hiji lalaki ampuh ngandung wibawa. Solot panon mencrong seukeut komaraan anu teu saeutik mata ngadatangkeun rasa hormat. Kalaban teu karasa Gumilar jeung Arman unggeuk rangkuh ngabagiakeun anu anyar datang. Tapi lain deui tumerapna ka Aki Sidik mah. Ari red ari polohok teh teu kalis papisah tahun-tahun tetepung raga badag. Garanti jirim dihakan ku kakolotanana. Teu macak pangling teu ngajadikeun ewuh puguh tetela kanca baheula anu kungsi sakokoh sainum ngagoler dina samak. Nya kitu deui kisilah anu kakarajol teu pangling teu kapalingan puguh mitra anu geus nganteng ti baheula mula bari nyelenteng ngagaro pinih ka bunga. Nik pokna aga kemal Aki Sidik
tenoleh kanu keur ngajaran tul cing ngariung. Duanana silih rangkul patangkep-tangkep. Cekalis geus pada kolot dina ngebrehkeun ka bungah ka jurung kurasa sono anu pohara nyasar wae teu bina ti anu keur ngora keneh. Aduh, nikmah anger keneh ti baheula teh nya. Ceuk nu disebut aga nu tayalian ti padarga batur sapa guruna Aki Sidik geuning. Bari ngalesotkeun rangkulan rutlet kaki parta jeung ka Gumilar. Anger naonana aga? Sarua we meureun pada-pada suit ka hareup. Walon Aki Sidik bari mesem. Adat nik, adat baheula. Baku ari datang ka hiji lemur teh kudu we nikmah ngaributkeun. Iya lain ngaributkeun ka. Puguhkeun heureuy ieu mah. Heuh siga urang we geuning keur ngora. Ayeuna ditalurutan tah ku sekeseler. Dina ngaguar pancakaki teh diebrehkeun ku tutungkusan. Tarawaka make leungeun anu dibeberkeun tapi ku ieu we ku naon teh kudu dipereupkeun kitu. Lain kitu ujang. Aki Sidik tetep mesem bari ngalet kaki parta. Nah saha kitu eta teh nih? Padarga nanya bari ngalet ka Gumilar. Incu urang keneh ieu teh. Saha? Incu orang, incu na kempi eta teh aga baruk. Anu geuning lain jeung nulian. Nya geura silih hampura atuh ka dinya parta. Padarga satengah marentah kaki parta. Saha ieu teh? Saha parta? Ke. Aki Sidik karasa kaget. Ras inget karena maksudna apan pangna kasigasi teh perlu nama rek maluruh bapak kukutna Gumilar. Gumilar atunya kitu keneh teu beda we ti Aki Sidik. Ngoreja leuwas lindikeuna. Sajongjongan melohok bengong neuteuk beungeutna Ki Parta anu tadi kungsi jadi lawana. Bener ieu teh Ki Parta ieu teh. Aki Sidik nanya deui negeskeun. Nya. Na kumaha kitu nik? Padarga ayeuna mah anu ngarasa kaget mireungeuh pamolahna Aki Sidik kitu teh. Ke. Nya bener lain jeung nulian. Siga ada tembongkeun tah leungeun kenca teh. Ki Parta meureum nengetkeun keneh. Sok eta sugan Ki Parta ingetkeun keneh eta Aki Sidik nyaita deui teu nolih kana pananya padarga. Ki Parta ayeuna ngarasa kaget red kana leungeun kenca Gumilar anu haita geus diacungkeun. Breh we ciruan ci anu mandiri kabireungeuh lebah cingirna. Nu sejen mah moal boga ibal anakna anu baheula kungsi leungit basa imahna kahuruan teh. Alah jana wijana ieu teh. Jana ieu teh bapak hidup lu. Geus teu ham-ham dikabrug we Ki Parta ngarontok ka Gumilar dirangkul bari dibasan ku Cimata Kabunga. Luh anak king jana. Ieu teh anak urang. Jana ieu emak ujang, ieu emak. Nya Asmi nya kitu deui ngarontok ngagalentoran geus teu nolih deui ka tukang
ka tukang ngadongeng mah diantepkeun we cenah ngocoblak sorangan. Jana. We Jana ieu teh. Jana. Ieu teh bapak. Ieu teh bapak hidup lu. Geus ham-ham dikabrug we ki patang ngarontok ka Gumilar. Jirangkul bar dibasan ku Cimata Kabunga. Anaking Jana. Ieu mah Ujang. Ieu mah. Nya asbi di ngarontok ngagalentoran. Geus cenolih kanu sejen. Oge teu inget deui yen harita teh keur aya di jalan. Kabungahna geus teu bisa dikandalikeun deui. Pugu geus aya 10 taun ngaleungit. Ayeuna panggih geus halughug jangkung. Ngan anu matak nyeri teh alilas inget ku waktu tadi make jeung ditenggelan heula nepi ka bijelan getih. Samborong teuing atuh teu ngalawan da lelembutanana mah geus ngaku yen ieu anu hampang leungeun teh memang indungna. Ari Gumilar sangeus ayeuna nyaho sarta yakin yen ieu teh sanyana mah indung kukutna. Tapi kumireungeuh tingkah lakuna oge, mireungeuh ucap-ucapanna oge ngarasakeun ragana anu diebrehkeun ku rasa kadeudeuh anu memang lain jijieunnan. Manehna geus teu rumegag deui atawa geus teu tumarumpang deui. Dina nangkeupna teh maniti papareket bari dibarengan ku nyurucudna Cipanon ngalembere maseuhan 2 pipina. Hapunten Jana, Abah, Ma. Jana teh rumaos kirang tata titi dua peryoga. Dugi ka kumawantun ka Abah. Tebih-tebih di pilarian aitos penak. Abah, hapunten abdi Abah. Gumilar dareda sanduk-sanduk mentali hampura. Ujang. Bapak geus sarua we. Ma, hapunten. Ujang, Jana, anaking. Ma kasep mah teh kalangsu nepi ka teu nyaho kanu jadi anak. Jana, hampura ma. Nyi Asmi leuwih-leuwih ngarasa nyerina alirasku kalakuanana tadi anu kurang jejehan. Abah oge kudu dihampura lu. Lumasa Abah teh ngumar teuing nafsu. Hayu ayeuna mah urang ka imah jalu ceuk Kiparta bari ngusapan sirah Gumilar. Kabeh sakura anu araya di dinya taya anu teu gogodeg mireungeuh hiji kajadian nu teu disangka-sangka ti tadina.
rasa kaget campur cuma limba ebreh dina beungeutna. Arohok bengong semu-semu beueus ku Cimata. Leuwih padarga jaba ngahelas teh ngarasa kaget. Sarta helok kena anu lain lumayan deui dumeh tadi kungsi ngadenge ti Aki Sidik. Cenah jana teh incuna mangsal hapi. Sedeng ari mangsal hapi jeung Ki Parta katutnya Asmi puguh taya hubungan babarayaan. Sakanyahona padarga mah Ki Parta ka ieu budak ngora teh anak tele. Ari Asmi anu jadi pamajikanana apan anak Mang Dekong. Jadi mun jana incuna Mang Dekong mah memang bisa kaharti. Waktu Ki Parta jeung Asmi rek arindit deui ti dinya, bari mawa Gumilar, padarga ngajak Aki Sidik ka imahna. Keur mah geus ngarasa sono tahun-tahun papisah, ayeuna kaparang deui panggih geus pada kolot. Ongkoh direk nanyakeun dina perkara Gumilar anu sabenerna. Ditanyakeun di dinya mah kurang hade, manjangkeun carita di tengah jalan mah piraku. Muanya pajoreng jatuh agak mending sakalian Ki Parta tema Aki Sidik. Oh nya hayu atuh hayu padarga nyaluyuan red kasakura tatanggana anu masih keneh ngariung pokoe nyarita. Dulur-dulur ieu teh mitra Abah heuy lain sasaha. Oh anu waktu tadi mah kabeh oge pada nyangka yen daratangna ka ieu teh ngadon jadi inung rurusu. Tapi ayeuna kabuktian bet sabalikna euy. Daratangna teh mawa kabunga anu tadi sangka-sangka ceuk padarga bari ngarelet ka sakur anu ari di dinya. Geus kitu mah bring we ngaleut ka imah Ki Parta. Anu ngarasa panasaran mah naruturkeun hayangnya kumaha dongengna lantaran sakur kolot-kolot mah kabeh pada nyahueun yen baheula kira-kira sawatara 11 tahun ka tukang budakna Ki Parta leungit waktu imahna kahuruan. Sakedeung oge geus narepi ka imah Ki Parta puguh teu sakumaha jauhna. Ukur mengkol ka tuhueunana pagar kebon, bus sararea ka jero teu wudu mani pinuh di tengah imah teh. Sadatang-datang Nyi Asmi ngagukuk deui ceurik bari nangkep Gumilar. Kawasna lamun dina tepungna deui teu make jalan riributan mah rasa bungahna teh moal kacampuran ku kana langsaan seperti harita. Seperti haritanya Asmi keukeuh kanyanyerian ku geus nyandasa ka Gumilar. Sabot kayaan keur kitu padarga mah jeung Aki Sidik uplek ngadarongeng silih tanya silih tembrakeun riwayat baheula. Sangeus itu ieu pada papisah. Aki Sidik pang-pang namah anu loba ngadongeng ti mimiti papisah pruk boga pamajikan ka urang Cicalengka. Terus kabiur ka koncak Miramare papanggih jeung Wijana anu sanya nama Gumilar incuna mangsal hapi masih batur sapagurona. Ayeuna aya di Cigasti teh sanya nama tas maluruh anakna di Cicalengka. Tapi teu kapanggih lantaran geus pindah duka ka mana pindahna teh. Nyimpang ka Cigasti ngancer Gumilar rek maluruh inung bapa kukutna. Arigok teh patepung betina kayaan nu teu disangka-sangka. Padarga masa jauning ngadengekeun teh teu weleh ungut-ungutan we. Tina perkara kaayaanana Gumilar ayeuna mah kaharti geuning kitu lalakonna teh. Anu sejen ukur bati kaget. Ngan Ki Parta jeung Nyi Asmi anu bangun teu aya riuk-riukna lantaran teu boga angkeuhan ti samemehna yen kayaan Wijana teh moal bisa disamunikeun terus-terusan.
baheula oge kapan geus aya anu nanyakeun hiji lalaki anu codet pipina nu teh lian eta teh bapana. Ditambah deui ku katerangan Nyi Esi anu baheula kungsi dikukut ku Haji Maryam. Lanceukna kiparta yen wijana teh memang anakna pituin anu ngaran sabenerna mah Gumilar. Tapi sok sanajan kitu, da puguh kaayaan geus maneuh, geus asa ka anak pribadi, bubuhan diurus ti lelemut, dirasanan ti bubudak, dipeheman sarta dipideudeuh ti keur mimiti baceo pinter nyalita, kanya asarta kaleudeuhna ayeuna tetep nganteng. Paribasa moal tutung ku diduruk, moal laas ku dikumbah. Tegugur ku usum terungkad ku mangsa awet langgeng terobah-robah. Sabot kitu torojo weh Mang Dekong datang. Sakedapan mah rada kaget oge dume di imah ngagimbung loba jelema. Reet kaki sidik oge ngareet ka Arman. Wah aeh gepyak puguh basa eta kungsi babarengan basa manehna balik ti Ciparitea. Tapi barang red kanu saurang deui keur dicencerikan ku Nyi Asmi. Kakagetna beuki tambah. Tapi barang geus nyaho mah yen eta anu keur dicencerikan teh anakna teh ku anakna teh taelian teu mijana. Mang Dekong tesrikna nubruk bari ngagero. Jana ieu aki lo ku teu sangka kasep. Aki Dekong atau aki engkong. Aki Gumilar nelak-nelak anu ngagabrug ka manehna. Apa poge kungsi babarengan waktu itu teh ya? Iya Jalu, keleutik mah hidup teh ku aki sok diakot Jalu. Mang Dekong bari ngareret kana cingir kenca Gumilar. Aki Gumilar nangkep ka Mang Dekong. Tenget ayeuna mah najan bener kana rupana mah poho deui, tapi linggirikna anu baheula anu sok ngaganong teh nya kitu pisan teu beda. Atuh kumisna baplang sangadulang ngan baheula mah hideung keneh teu siga ayeuna warna geus kalindih ku warna anyar anu nembongkeun kakolotan. Teu wudu kayan di imah kiparta anu geus rada rarep teh ayeuna kanceuh deui sanggeus datangna Mang Dekong. Gumilar teh serikna digulang gaper bari dicencerikan. Diilik-ilik mah kasida teu pantesna. Hiji kolot anu kumisna baplang pangawakan ngalinggirik cangkung badag simar dada bet lewalewe teu beda we ti budak leutik. Memang kitu kanyatanana teu kolot teu budak. Dina ngebrehkeun kabungah anu pohara mah sarua we. Ilaharna dina ngebrehkeun teh sok dibarengan ku nyurucudna cimata. Kasurung ku emosi anu nyurungkuy teu bisa diampeuh. Sapoe eta mah kayan di imah kiparta jadi haneuteun. Sema-sema tepatot daratang manggihan anu geus lawas ngaleungit ayeuna ngurunyung deui salin rupa geus jadi jajaka hade rupa. Meunang saminggu mah Gumilar teu bisa ka mamana ngahekok we di imah ongkoh ku indung kukutna. Sakalieun luncalan teu oge sok gancang digerowan. Sanueun keneh meureun. Pokona meungpeung padeukeut geus pajauh macan puguh bisa sabulan sakali panggih lantaran nurutkeun caritanana, caritaan anakna teh rek balik deui ka Pakidulan. Nincak 10 poena anak torojo teh Bah Wawan ngurunyung diringkeun ku tukang burayot, tukang jalabria, tukang sebelah kali mah acan ayanya, tukang ongol-ongol, malah ayeuna mah tukang kredit oge ngabring daratang.
Pedah sok rame we loba jelema meureun. Jalek ngadondah ragang. Tapi teku hanteu sok sanajan ngaleutkeun ke ngabanalet. Nu darakang anu darakang tak kieu edek balelo deungesan teh.